Jalmi tukang maksiat. Bujeng-bujeng tina maksiat sing ningkatin anak ibadah, anu asana tara ibadah karena ibadah. Anu salat karena daek salat, nu tara salat. Padahal teh hese. Hayang salat diperkekeun dina hiji waktu daek salat. Batur teu salat, urang salat keneh. Ti asana tara salat jadi salat, merekekeun model kitu. Eta teh lamun abot tibatan jangan masuk meningkatkeun amal ibadah karena ibadah deui. Iman nol, naik ningkatkeun karena hiji gitu. Nu tadi mah hiji karena dua, iman nol karena hiji abot bisa. Nu tara salat, daek salat, nu tara puasa, daek puasa, abot bisa eta teh. Anu aya dina lingkaran setan, keluar dina lingkaran setan teh hebat. Hese eta teh. Anu asana tukang judi, tukang zina, tukang mabok, hayang eureun tina mabokna kana taat, eta ganjaran ti Gusti Allah 600 derajat. Mun kuat, sebenarnya mun kuat. Urang mah nu kieu geus tos harigang teh tos harigang nu kieu kantun ningkatkeun ibadah sakali-sakali mun 300 derajat. Tapi jalmi anu eta anu tacan tiasa amal tukang maksiat terus ngalaksanakeun maksiat 600 derajat. Nu paling utami nama nalika urang keneh musibah. Musibah rupi-rupi kedaman. Adanya keneh karuan bencana alam. Kayak musibah langsung emot ka Gusti Allah. Kursukur hartana perseep hartana teh tapi sabar 700 derajat. Cing sabar ini juga bakal digentosan di Gusti Allah. Ulah ngarasulah. Tah eta ibu kawan mah nu paling abot mah ngatak hate urang teu hirup bae teh nya urang hese dina sabar teh. Ma min abdin nuzilat bi lahu baliyatun fa'tasam bi illa a'taitu qabla an yas'alani wa fastajaba lahu qabla an yad'uani. Ma min abdin nazalat bihi baliyatun fa'tasam bi makhluqin duni illa ughliqat babus sama alaihi. Sareng Rasul sepati-pati hiji hamba dilungsurkeun hiji balai terus tetegenan berpegang teguh ka Gusti Allah ka kami tetegenan ka kami ka Gusti Allah kajabi kami rek merek eta jalma eta hamba kami sajan manehna menta gitu jeung bakal ijabah sajan manehna ngadoa urang yang musibah emot langsung ka Gusti Allah Gusti murang kali teu damang emot ka saha dokter lah geus leungit eta mah Gusti langsung ka Gusti Allah. Sagala musibah nu emotan Gusti eta nu kitu ya Allah langsung ka Allah na jamin di pasien balai Gusti Allah langsung emot ka Gusti Allah maka eta jalmi bakal diijab bakal dipasien ku Allah sasamesa bakal dijabah saja doa nu mawi nalika urang teh musibah ti Gusti Allah kedaman kaburuan musibah segala musibah enggal ka masjid enggal wudu amparkeun sajadah salat hajat 2 rakaat Allahu akbar didinya urang turun ke salat Gusti amarat salira harta abdi an 2 miliar teh Gusti sae karunya Gusti ieu pun lanceuk anu ku abdi dipikacita ngantunkeun kamari ini sujud juga ya gantina deui tadi langsung nyukur ka Gusti Allah tapi nu sabalikna siji hamba cenah dipasang balik Gusti Allah fa'tasom bi makhluqin tetegeuna teh ka makhluk kumaha atuh illa ughliqat babus sama maka Allah ditutup pintu langit. Urang kene musibah. Nah, mun kieu-kieu teh hirup teh, tembok ka Gusti Allah hirup disalahkeun teh. Hirup teh kieu-kieu teh kan urang kali teu damang. Buru ka dokter,